Faslun suwarul qudwati tis'atun. Dina ieu pasal bari nyarioskeun gambaran makmum sadaya salapan. Dia urang berjamaah salat, berjamaah makmum salapan. Tasihu fi khamsin nu lima sah berjamaah makmumna. Anu salapan dibagi dua. Anu lima masa makmumna, anu opat batal makmumna. Mana tasihu fi khamsin qudwatu rajulin bi rajulin. Hiji anu sah berjamaah sah makmumna upami imamna lalaki makmumna lalaki deui sah. Imamna lalaki makmumna lalaki. Kaduana wa qudwatu mra'atin bi rajulin. Ngamamumna istri kalaki imamna lalaki mamumna istri mamumna wewe sah. Katiluna wa qudwatu unsa bi rajulin. Ngamamumna panci bi rajulin kalaki. Jadi ada banci asli mah. Banci asli mah gaduh para berdua. Kita beredar di ulama berencongan, berencong alawani. Nu berencong asli mah para berdua, para buat laki ayah, para buat istri ayah. Eta masih disebut teh kunsa muskil, banci muskil. Lamun eta banci berat karena sifat awewe, berarti jadi awewe. Lamun yang banci yang berkorban tua berada di sebelah itu berarti lagi. Nu aslinya eta. Kita nu beredar di urang mah eta mah tulis awe. Bahaya. Talamun mamuna awewe imamna awewe sah. Kabiruna wa qudwatu unsa birajulin makmumna banci imamna lalaki sah. Kaopat wa qudwati mra'atin bihunsa makmumna awewe imamna banci. Nomor kalimana wa qudwatu mra'atin bimra'atin imamna awewe makmumna awewe. Eta lima sah apa zamana. Aya anu opat teu sah berjamaahna. Wa tabdulu bi arba'in batal berjamaahna jadi berjamaahna dina opat gambaran, dina opat rupi mana? Hiji qudwatu rajulin bimra'atin. Imamna awewe makmumna lalaki. Kira-kira lamun imam awewe makmumna lalaki. Sanajan pinter awe ustaz LCMA berat. Yo lalaki SD unggul. Terbiasa eta awewe jadi imam lamun makmumna lalaki. Makmumna lalaki terbiasa. Kudu ayeuna awewe mah makmumna ge awewe deui. Di mana aya imam awewe makmumna lalaki besar. Eta dipaksakeun berarti aya painan. Beda sakurang pidana sebenarnya. Nomor kaduana anu sah berjamaahna wa qudwatu rajulin biunsa. Makmumna lalaki kabanci, makmumna lalaki imamna banci. Nah, maka besar bisi eta banci berat karena sifat kahawean. Eta besar berjamaah. Nomor katiluna wa qudwatu unsa bimra'atin. Ngamakmumna banci bimra'atin kawewe. Makmumna banci imamna kawewe. Nah, soalnya besar bisi eta bancina berat karena sifat kalalaki. Besar banci nama kawewe. Wa qudwatu unsa bihunsa. Kaopatan nama
makmumna banci. Nah sebabna bisi jadi makmumna berat karena sifat laki bancina, ari banci jadi imam berat karena sifat laki. Makanya kesah namamumna banci kabanci deui. Bisi sok salat bancina. Eta salapan dibagi dua, anu 5 sah,